Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarehat? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet dugi kana sampurna. Sajatining mahirup manusia kersaning Gusti Nu Maha Kawasa. Acining manusia jeung jalma gumulung ngajadi hiji ngawujud kana rasa. Rasaning manusia asmaning Gusti Maha Suci sing ngajadi sipatining manusia. Awal tepi ka akhir aya dina rawayan jati. Rep madep deui kajat Maha Suci, mugia katampa rasana katampi sarina. Mitra kaum dangu urang ngadongeng deui bae. Neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung. Karangan Bapak Kasukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat mitra kaum dangu hanca anu katunda teh dugi ka atuh jep nyinenah jempe manehna teu gading diut tina bakating ku sieun. Tapi lain sieun gelut atawa sieun disiksa, tapi sieun duduluran pegat lantaran patelak sabab hatena suhanah ka hati mah nyaah bae. Ngingetkeun manehna dulur sanajan pateterean. Jika dinyanya mitra hanca anu waktos katunda teh. Mahalajengna sok supados teu nyangkolong teuing kana waktos marangga kasadayana. Panon poe beuki luhur nandakeun harita beurang. Den Asmaya masih diuk ngadayagdag dina kursi tempatna di rumah makan. Lantaran manehanana geus janji jeung Nyi Suhana rek balikna ka Jakarta ngadaguan jam 10. Jadi aya kasempetan lamun dahar babarengan sateu acan jam 10. Tapi sanajan kitu ge Nyi Suhanah dijangjian. Lamun aya kitu kieu umpamana Nyi Suhanah dicarek ku Nyi Hatimah teu meunang ka kota deui. Atawa sanajan meunang lamun Nyi Hatimah ngilu leuwih hade ulah tulus. Sabab pasti ku anjeunna lamun liwat jam 10 Nyi Suhanah acan datang ku anjeunna rek dikantun. Ngan aya deui jangjina minggu hareup arek datang. Atuh henteu matak heran harita teh ampir panceg kira-kira jam 10. Tapi Suhana acan jol atuh teug aya pikiran tangtu moal bisa datang. Nu matak anjeunna sadar buah Nyi Suhanah repot, kitu ceuk pikiranana. Atuh gancang harita teh anjeunna pesen dahareun. Sabab tita tadi oge ari tuang mah teu acan, ngantosan heula Suhanah ngarah dahar babarengan, jadi ukur nginum bae. Teu lila geus sayagi anu dipenta geus bukti, celebek harita keneh Den Asmaya tuang heula. Teu wudu semu nu nikmat lantaran anjeunna lapar. Keur jongjon nyelebek tuang, jol datang aya nu asup, horeng manehna Den Uwes. Atuh Den Asmaya reuwas, sajongjongan mah ninggali. Kunaon si laing make jeung neleh ka dewek? Rek ngempesan irung dewek. Cek Den Uwes kakara oge jol enggeus nyieun gara-gara. Ban mobil gitu irung anjeun teh. Cik Den Asmaya bari celebek neruskeun daharna.
atuh jeb Den Uwes jempe teu bisa neruskeun deui omonganana. Red manehna ngereret ka palayan, anu nangtung pok manehna ngomong, "Kunaon ari anjeun neuleuh bae deui? Nasongek irung dewek teh. Ayo minta nasi goreng saporsi." "Nu ngeunah nya," ceuk Den Uwes bari neuteub ka palayan nu bieu melong. Ari geus narima pesanan mah leos palayan teh ka tukang rek nyadiakeun nu dipentana. Sarta geus palayan ngaleos, gek Den Uwes diuk sameja jeung Den Asmaya anu keur jongjon ngahuap. "Ngarah naon ban mobil dewek make dikempesan kamari teh?" ceuk Den Uwes teu pupuguh ngomongna nyereng. "Ngarah anjeun teu bisa ngudag nu geulis, pancong jon babarengan jeung Nyi Suhana. Ari kitu mah, nikmat eta mah ngarendeng jeung nu geulis, komo waktu suku diadu. Kop bae harta banda mah sanajan jiwa oge, kuring teh pasti dibikeun ka Nyi Suhana mah." Lantaran jeb Den Asmaya henteu neruskeun omonganana. "Lantaran naon?" ceuk Den Uwes nyentak. "Lantaran puas hate, duriat kalaksanakeun. Sapeuting ceput, harga mahal tapi murah, da di toko mah moal aya anu cara Nyi Suhana. Tetela murah," ceuk Den Asmaya mapanas. "Babi, panghianat anu taya bandingkeunana sia," ceuk Den Uwes bari jung manehna nangtung. "Bakatku ambek." Yuk nyabok ka Den Asmaya, atuh gancang Den Asmaya ngalenggak bari gap kana angen hayam. Wur diawurkeun kana beungeutna Den Uwes. Atuh manila mokot harita teh. Nu goreng biwir mah kitu. Karasa ngeunahna si beungeut ku angen hayam mah nya, ceuk Den Asmaya bari jung nangtung. Sarta ngeserkeun korsina, terus luak liuk heula bisi aya baturna musuh anjeunna. "Kunaon sia luak liuk ha? Sieun ku batur aing," ceuk Den Uwes bari gajleng ngaluncatan meja sarta hiuk nonjok tarik pisan. Tapi mani ngan sakilat peureub Den Uwes, dirawel bari jeung dipurilitkeun. Sarta siut harita teh gado Den Uwes ditunjel. Atuh henteu mata keran lamun Den Uwes nambru teh, sarta siga anu reuwas paingan musuhna tenang, da manehna bisa silat. Atuh gancang Den Uwes teh, harita manehna cengkat tapi rada hati-hati. Ninggali di jero ribut, Pak Eben sareng Mang Endang harita keneh arasup. Ari Den Uwes bungaheun, lantaran neuleuh Pak Eben nu sohor jago main po. Harita geus ka jero, atuh timbul deui nafsu. Gap manehna nyokot botol, sarta seak arek nyerang neunggel sirahna Asmaya. Tapi Den Asmaya rikat barang hiuk ku Den Uwes sirah diteunggel ku botol, lep bae manehna dongkok bari nyekel kana kursi. Atuh paneunggel Den Uwes harita keneh ge molos. Keur kitu ku Den Asmaya bujur Den Uwes diteunggel ku kursi anu dicekel. Atuh barang bak keuna teh Den Uwes mani ngalenggak, sabab cungcurungan beunang manehna teh ngadang heuak. Kasempetan anu alus ku Asmaya teu diantep. Hiuk harita ditonjok palebah puhu ceulina. Atuh gero Den Uwes teh ngagorowok menta tulung, sarta botolna ge murag, prek peupeus, mani bayatak belingna teh mancawura.
Mitra kaum dangu Pak Eben maningaranjug neule baturna kitu teh. Seak manehna narajang rek ngababuk Den Asmaya. Tapi maningan sakilat meja dihareupeun ku Den Asmaya diseret bari jeung dijumpalikeun. Atuh Pak Eben jeung Mang Endang harita teh kahalangan. Ijing cek Pak Eben ambekeun neuleuh baturna. Ripuh jeung meja paburan tak teh. Sarta manehna ngajega bari merong ka Asmaya. Ari kursi sareng meja disurung dikasisikeun. Ngadenge eta sora teh Den Asmaya ge ngaranjug. Sabab manehna nyahoeun anu sikepna kitu mah lain jalma samanea. Tangtu nuluhur elmuna enggeus loba pangalaman. Jadi ulah sologoto dina ngalawanana. Sabab lamun eleh panon nyawa pigantieunana. Teu rupa musuh kitu saluhureun Den Asmaya. Dina badan dina umur nya kitu pangabisana tangtu bae leuwih luhur tibatan manehanana. Atuh Den Asmaya apik jeung carincing pageuh kancing. Srog manehna harita teh masangkeun kuda-kudana. Sarta kadeuleu ku musuh make tangtungan cimande. Den Uwes sareng Mang Endang mitra olohok mata simeuteun. Teu kasangka ti tadina musuh teh jalma ngarti. Atuh panonna olohok neuleuh polah musuhna teh ngalayanan ka Pak Eben anu geus kaceluk tangguh tukang mariuskeun beuheung jeung tukang nyengsolkeun gado. Sing jongjon sia jalu pasang kuda-kudanya. Yoh aing rek ngalaan beber heula ngarah teu kago. Cek Pak Eben bari ngalaan beberna. Sigana teh tentrem bae henteu haringhang teu keueung. Barang beber geus dilaan si horeng teh beber kulit. Sarta katimangna gede jeung geus siga meunang ngatur. Kadeuleuna seukeut pisan matak paur nu ningali. Sarta terus ku Pak Eben beber teh dipuih-puih. Katimangna katingali dapuguh tete lapisan di jieuna tina wajah. Den Asmaya oge sadar manehna waktu harita keur aya dina bahaya. Atuh panonna jaringas ku manehna digunakeun sok sieun keur waktu ngiceup kapalingan gerak musuh. Sabab yakin musuhna teh samemeh neunggeu manehna di arah bongohna heula. Sabab gawena teu eureun ngan muter-muterkeun beber. Tepi ka eta beber teh kadenge hiuk-hiukan. Barang Den Asmaya ngiceup manis sakolepat pisan. Ku Pak Eben teh dibabuk sorana beber ngahiuk nyamber sirahna Asmaya matak paur nu ngadenge. Sarta nu neuleuh pareureum tina bakating ku paur. Tapi pikeun Den Asmaya sanajan bieu keur bongo gancang harita ngagilak mindahkeun suku katuhu dibawa ka gigir heula. Sarta pigelangna musuh ditewak ku leungeun kenca bari sateker tanaga harita teh dicentokeun. Seot awakna Pak Eben harita teh mani nyeot ka bawa ku tanagana. Milepas mani nyolontod dapuguh ka centok teh. Aduh gebro neungar meja borolo teh parabotna. Harita kabeh marurag sabab taplak mejana teh kajewang ku leungeun kenca nu ngarawel hayang muntang. Neuleuh anu gelut kitu nu bogana rumah makan harita keneh kaluar. Sarta manehna rek lapor ngabejakeun kan wajib yen aya anu garelut di tempat daganganana.
Paeben mani buncelik tina bakating ku ambek. Sabab manehna kakarasa umur hirup di dunia kawirangan cara kitu, katambah mang endang neuteup kitu deui Den Uwes. Atuh asa diwiwirang ku musuhna anu unggul. Nu matak nafsu Paeben harita mani ngagebur amarah teu kawadahan. Seak Paeben narajang jeung muter-muter bebeurna. Sora katimang beubeur teh disada kikirincingan. Atuh kabeh anu narampoting puringis ting salengir. Kana hulu mani ranjut paur neuleu eta beubeur. Lamun seug meneran sirah tada teuing molongona katimang nyayangna polo. Hiuk beubeur dihembatkeun ngincer kana sirah musuh. Atuh kabeh jelema teh harita pating garwak. Tapi Den Asmaya kesit mindahkeun deui sukuna. Nu katuhu jeung nu kenca kawas anu luncat bae bari ngiprat leungeun musuh ku jurus pecah ali. Atuh blewer beubeur teh ngalayang di awang-awang lesot tina leungeun musuh. Gebro ninggang kadaharan ampir ninggang kapalayan. Mitra kaum dangu, Paeben mani olohok bari ninggalian beubeur anu ngalayang geus lesot. Dina waktu eta pisan ku Den Asmaya katinggali di luar aya polisi anu keur leumpang kadinya. Atuh gancang Den Asmaya harita luncat keluar. Bari manggut ka polisi, pok manehna ngomong kieu. "Bapak, aya nu garelu tuh di lebet," ceuk Den Asmaya bari muru mobilna. Sup manehna asup ka jero mobil. Sarta dius mobilna maju nyeak. Siga tarik pisan arek ngajugjug Jakarta. Nu wajib teh gura-giru asup ka jero restoran. Atuh Paeben reuwaseun sarta manehna kapahung henteu bisaeun kaluar. Atuh asa lindek pisan ku nu wajib teh katangkep. Sarta terus dipariksa dina asalna panggelut sarta jeung saha gelutna. Ngan anu wajib hanjakal Den Asmaya kabur manten. Atuh daek teu daek ge Paeben jeung Den Uwes teh nya kitu deui Mang Endang. Harita mah digiringkeun dibawa ka seksi heula. Sabab arek dipariksa lantaran bisi bahaya. Atuh Paeben camerut hatena mani madenghel. Ku musuhna eleh kesit boh gelutna boh kaburna. "Maye teh Paeben," ceuk Den Uwes bari lempang digiringkeun ku nu wajib. "Oh, untung nanya kunden. Paling-paling oge deh ditahan sababaraha poe. Keunda mah urang lamun aya kahayang kudu wani jeung kieuna," jawab Paeben ngaharewos. Lantaran sieun kadengeun ku nu wajib. "Nah tah si kasabelan teh. Peuting tadi molor jeung awewe. Ari ayeuna urang molor di tahanan. Hati-hati sia, lamun panggih deui diwojek sia ku aing," ceuk Den Uwes ngomong sorangan. Hatena madenghel, bakat ku ambek jeung ngagedug dina angen. Sabab dina poe eta manehna mah suwe pisan. Hawa karasana panas lantaran poe manceran. Katambah eta tempat teh ayana di sisi laut. Lamun taya angin gede anu nebak ting hariu, pikeun nu leumpang di dinya tangtu moal karuateun. Dina bakating kunyongkab saperti jang idik bae, leumpangna tepi kajengke lantaran suku nerep-tep jeung nyengir ngarasa riut sirah ranyud karasana.
Keur jongjon jang idik lempang gerung aya truk ngaliwat barang palebah manehna aya anu babaletekan si horeng teh ban eta truk soeh mani panjang pisan jeung ngababuk kala sori atureg truk teh eureun sarta kenek najut luncat turun bari mawakai ngaganjel ban anu tukang atuh jang idik nyampeurkeun terus reg eureun didinya kabarengan rada ieu dahandapeun tangkal kai. Pade kamana ieu teh Bapak? Ceuk jang idik bari neuteub. Oh Cianjur jang. Bob supir bari terus manehna kaluar sarta paparentah ka kenek supaya nurunkeun dongkrak sarta eta ban diganti da mawa keneh ban serep. Gening tebih ka Cianjur mah Bapak. Nah mulih ti mana ieu teh? Ceuk jang idik panasaran. Jeung kaciri supirna teh amis budi nu matak manehna wani. Wangsul di Pakalongan jang. Jadi tu narik ieu barang ke ka Cianjur. Ari dunungan Bapak mah di Bandung. Jawab supir bari nempo ka kenek anu keur masang dongkrakna. Sarta ret ngareret deui ka jang idik ok neruskeun deui omonganana. Ari ujang urang dieu, sigana mah urang Bandungnya. Da beda dina ngomongna jeung dina tagogna. Laras Pak, abdi teh di Bandung. Jawab jang idik ngarasa bungah ditanya kitu teh. Sabab eta anu kumanehna diarep-arep. Keur naon atuh? Aya di Cirebon teh. Cik supir bari neuteub. Ah hayang kuli-kuli bae Bapak. Margi di Bandung mah sesah pakulian teh. Sugan di Cirebon mah babari da caket ka Palabuhan. Tapi ayeuna mah di mana-mana oge sesahnya Pak. Ceuk jang idik malik nanya. Nya jang. Bot barora anu nganggur cara ujang. Bapak oge anu boga pacabakan sakieu ripuhna. Cara supir majang. Sare di mana dugna. Komo lamun kajadian saperti keur usum hujan. Ih, matak sangeuk bakali. Ari ayeuna ujang rek terus ka mana? Rek balik deui ka Bandung? Moal Pak. Abdi tos janji ka dulur abdi yen moal balik-balik lamun encan meunang pagawean anu kira-kirana bisa nyenangkeun ka dulur jeung ka kolot. Sanajan tos kenging padamelan oge ari wangsul mah rek sasasi sakali bae. Tapi herannya Pak, naha ari batur mah siga babari pisan nyiar kauntungan teh. Ceuk jang idik hayang nyahoeun pamanggihna eta supir. Ih, batur mah ikhtiar atuh jang. Jadi henteu sabongbrong nu mata katinggalina teh usaha enteng tapi hasilna mucekil. Jalan munjung Pak. Ceuk jang idik bari neuteub. Lain ku jalan munjung bae. Ku jalan hitungan oge aya. Upama ku jalan repuk anu cocok jeung urang. Saperti ngaran si anu imahna kudu di lembur anu. Sarta yang hareup ka anu jeung usahana kudu anu. Barang belina kudu poe anu. Ari dina poe anu ulah ngaluarkeun duit. Rupa-rupa lah. Memang bapak mah mindeng ngadenge eta teh. Lantaran sifat di tanah Jawa mah ku bapak geus kaidor. Di tungtung kulon tapi ka tungtung wetan teh kaacak. Lantaran bari nyupiran atuh henteu matak heran lamun loba kanyaho teh. Ceuk supir bari kerung
kawas anu eukeur mikir. Nah atuh Bapak henteu naros kanu kitu, jawab Jang Idik penasaran. Teu aya waktu Jang, pikeun supir mah. Bot bororo keur teu nyatanya, sakalian hayang sasanaan, sakalian hayang sasanuan jeung pamajikan oge geus hese. Ukur saliwat bae nganterkeun duit balanja. Malah sakapeung mah nyokot gajian oge saku pamajikan. Da bapa mah nganclang keneh keluar daerah. Sedih hirup teh. Teu beda tiga landangan Jang. Ceuk supir bari ngaleungeu siga nu sedih. Leres tah Pak, cariosan anu bieu teh. Malah abdi oge nuju milarian anu tiasa kitu. Sarta ayeuna tos aya selenting nama, ceuk Jang Idik bari melong ka supir anu keur neuteub ka kenekna. Kemana neanganana Jang? Upama diparengkeun mah bade ka Kulon, duka ka Banten, duka ka Bogor, abandekna mah bagian Kulon bae. Kaditu kana naon Jang? Rek tumpak bus? Cek supir bari neuteub. Moal Pak, bade leumpang bae da teu gaduh artos. Malah sayak tosna mah bet bujeng-bujeng keur ongkos kana beus. Keur dahar oge abdi mah teu gaduh, jawab Jang Idik sarta teu karasaeun curucud si panona ngalembere. Ngil bae atuh jeung Bapak, tepi ka Cianjur mah. Keun hayang dahar mah angke di Kadipaten Berang Nyimpang. Hawarung langgan Bapak. Ceuk supir sigan watireun pisan ka Jang Idik teh. Saenggeus ngaganti ban beres, terus bae Jang Idik teh harita unggah kana truk. Dius trukna maju deui. Deuk di Kadipaten eureun. Sarta terus dahar heula dipangbayarkeun ku supir. Saenggeus dahar indit deui rek muru ka kota Cianjur. Kota Bandung geus kaliwat. Harita geus di Cianjur kira-kira paso sore. Lantaran harita burit, Jang Idik mondok di supir. Isukna manehna indit rek neruskeun perjalanan. Ari supir teh nyaaheun, malah mah masihan artos keur ongkos indit ka Bogor sareng keur bekel di jalan. Adu Jang Idik bungaheun sarta terus nganuhunkeun kana kasayan supir. Leos manehna amitan rek ngajugjug kota Bogor. Padahal nusanya na Jang Idik teh mitra geus nyahoeun ka tempat nu rek dijugjug. Ngan manehna terus siah ari lebah-lebahna mah. Ngarah taya anu nyahoeun kitu ceuk pikiranana. Atuh barang jol ka Bogor terus manehna tumpak beus ngajugjug ka hiji tempat. Kawas hayang gera tepi hatena mani merejeng. Barang geus datang kadinya, terus Jang Idik teh leumpang kawas hayam panyambungan. Leumpangna eureun-eureunan, bari habeunna nanyakeun. Atuh lampahna Jang Idik beuki lila beuki jauh, sarta ari dikeureuyeun kanu dimaksud geus cundug. Harita manehna tepi, sarta aya anu nuduhkeun ka imahna Bapa Kuncen. Jang Idik teh mamandapan ngadeheus ka Bapa Kuncen. Atuh gancang ku Pak Kuncen tatamuna teh disambat. Ari tamuna geus diuk kakara terus ditanya. Ya pikir naon Jang? Ceuk Pak Kuncen adabna keur nanyana teh. Bapak, abdi ngahaja ngadeuheusan ka Bapak teh. Ceuk babasaana mah jauh-jauh dijugjug anggang-anggang di teang teh bade nada si pitulung.
Margi abdi meryogikeun pituduh ti bapa kana jalan kasenangan. Jawab Jang Idik mani mendeko nyaritana teh. Hayang senang atanapi hayang beunghar. Ceuk pakuncen bari neuteub. Abdi teh hayang beunghar bapa. Jawab Jang Idik mani mendengko bae ngajawabna teh. Bakatku hayang ditulung. Gitu. Nya nuhun bae atuh. Ari ditaros mah Ujang. Ngan rupa-rupa jalan ka beungharan teh nurutkeun pamanggih ti bapa. Kahiji urang kudu daek usaha, hasilna usaha urang teh kudu pageuh nyekelna. Lamun hasil usaha saperak, kudu dipake dahar liba ketip. Dah anu liba ketip deui simpen, ulah dipake tulung tinulungan, ulah dipake mere ka batur. Sabab ngalana hese. Ku jalan kitu laun-laun jadi beunghar Ujang teh. Nganya eta kudu medit. Tah eta jalan kahiji. Ari jalan anu kadua hayang beunghar aya nu mantuan. Nya eta ku jalan pamuhitan, ku jalan munjung. Dah eta mah biasana gancang jeung matak pikaheraneun deui. Da aya nu mantu teh ceuk nu bohong teh mah saperak jadi 1000. Nganya eta aya janjina, aya tungtutan di akhirna. Artina lamun urang menta bantu kanu kitu, engke urang kudu mantu ka manehna. Anu katilu mah mending senang Ujang. Ibatan beunghar mah senang ikhtiarna kalawan ikhlas jeung soleh. Bebenangan syukur aya pitulungna Gusti. Atuh teu bebenangan nuhun da kersana anu kawasa. Sabab kabeungharan teh ari waktuna paeh mah moal bisa kabawa. Nya ditinggalkeun bae keur nu hirup. Malah lain harta banda bae anu bakal ku batur teh. Kadang-kadang pamajikan urang oge bisa dikawin ku batur. Ujang tangtu ngarasa sangsara pangikhtiar tatanya kaditu kadieu oge. Tapi dahar mah masih tetep bisanya sarua jeung anu beunghar. Kadang-kadang nikmat anu sangsara dahar mah. Lantaran anu sangsara mah lapar. Ngan nya eta nafsu anu matak mawa sasar teh Jang. Tah kumaha pikarepen Ujang ayeuna? Abdi mah tetep bae Pak. Bade milih anu kadua. Hayang beunghar anu mantuan. Kedah kumaha abdi teh? Jadi milih eta Ujang teh. Moal kaduhung kira-kirana. Tos bulet Bapak. Kumaha engke bae? Jawab Jang Idik lah-lahan. Nya, ari teu beunang di halangan mah teu naon-naon. Ngan engke ulah nempuhkeun jeung ulah kaduhung. Hayu ku bapa rek dianter ke urang nyieun tetek heula. Ceuk kuncen bari terus nyieun tetek pikeun ngalemar anu ngageugeuh didinya. Bari ngabejaan ka Jang Idik. Lamun eta tetek beak aya anu ngakan. Eta hartina kahayang Jang Idik kacumponan jeung tangtu meunang pituduh. Sanggeus Jang Idik ngartieun terus harita arindi trek muru ka hiji tempat. Lalempangna laun bae sarta mapai-mapai leuweung. Barang jol ka hiji gunung terus mapai-mapai pasir. Breh eta jalan teh buntu kaditu kadieu rembet sarta liuh jeung geeuman
Reg Bapak Kuncen teh eureun sarta malik kajang idik. Ujang, nah di dieu tempatna teh Jang. Duh geuning aya liang nyang karedong sarageud awak. Dah urang teh asup kadinya. Ceuk Pak Kuncen bari nunjuk ka hiji liang kawas terowongan bae ngan liangna henteu gede dikira sagede nyiru. Moal liang maung ieu teh Bapak. Ceuk Jang idik hemar-hemir. Nge, ari aya kahayang mah ulah loba kasieun atuh Jang. Sok bae asup kadinya. Keun da dituturkeun ku Bapa. Ceuk Kuncen teh bari nita asup kadinya. Mitra kaum dangu, atuh Jang idik kapaksa sanajan manehna sieun teu burung garandang bae. Hadena maninga genduk bulu pundukna carengkat. Eukeur mah liang teh leutik ngan saukur asup awak. Katambah mani cambewek mata keung matak sieun. Sukuna mani nyorocod waktu tuurna deku teh. Kedengean Jang idik teh aya mau. Atuh gancang manehna malik deui. Getruk tarangna diadu jeung tarang Kuncen. Atuh Jang idik ngagoak. Papa! Ceuk Jang idik kesang badag kesang lembutna teh harita mani ngorolo. Mitra, patepung deui sareng sim kuring budak leutik anu cecelewengan teu pararugu. Alah sia geuning nya Mitra ngamumule kana bahasa Sunda teh geuning nya teu kenging dirobi. Ngan eta we meureun ditamihan. Sanes ngarobi ngan ditamihan eta teh direka-reka deui Mitra udah meureun pangarang oge pusing meureun kedah make bahasa naon. Ari geuninganna Mitra bahasa Sunda teh seueur nya. Bahasa Sunda urang mah nya, urang Sunda mah seueur kana bahasana teh. Dina aya bahasa barudak geuning nya. Bahasa ayeuna kitu Mitra. Terus deui aya bahasa lemes. Cenah lemes eta teh lamun teu lepat mah paranti ka sepuh. Lemes loma. Terus teh aya deui hiji deui bahasa Sunda loka upami teu lepat eta oge. Tah kitu Mitra. Ngan hanjakal ieu teh waktosna parantos seeb. Eta tadi atuh yang ngiluan ieu teh hayang ngobrol. Ngan hanjakal eta tukang dongengna belegug. Yang ditita awas deui tita tadi untah yang ngiluan. Ngan tak kitu tah Mitra we pokona malah tong loba catur deui da sim kuring mah teu bisa ngomong. Naon atuh da kudu diomongkeun da. Daya piobrolkeun geuning. Lain piobrolkeun atuh naon nya. Pokona mah kadinya kumaha aya picarioseun mangga we tulis dina kolom komentar. Mangga we tulis ku sadayana Mitra manghapunten. Tiasa satiasa-tiasana saur mang dongeng eta teh nya. Saur mang dongeng cenah.
tiasana sakitu bae sorana. Tetiasaeun da ngadongeng nama. Mung hiburan saurna mah cenah mung hayang hiburan bae. Ngarahkeun kana mugi we meureunan pangbeberah kana manahna. Terus deui ngangkat ieu naon elmuna nya anu hade sok cokot cenah. Lain cokot atuh candak anu gorengna sok piceun cenah kitu teh mitra kedah aya. Atas kieu geuning gantian Mang Adi ka dieu, Mang. Adi Mang dongeng. Oh nya. Ieu. Gara Bang Sulan. Nya dusok mangga. Mitra kaundang waktosna hatose mung hapunten bae dina samudaya kalepatan sareng kaluluputan mugia kusadayana dihabunten sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna sareng anu parantos ngelek jempolna sareng hatur nuhun ka sadayana mugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana sareng sing janten kana kabingahan gitu tah mitra. Hatur nuhun sadayana anu parantos ngarojong sareng hatur nuhun anu atos manco sareng ngadangukeunana. Hatur nuhun ka sadayana rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan. Mung sakitu bae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag panjang teuing.